Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahmatullahi alaih. Wa 'alaika bi idharil farahi wal istibsyari bikulli ma yatajaddadu lil muslimin minal masari kanuzulil amtor wa rakhil as'ar wa zuhurihim alal bagina wal kufar. Wa alaika jeung sakuduna kanjeun bi idharil farahi nembongkeun rasa bahagia, rasa bagja ngabagjakeun, wal istibsyari jeung nemongkeun rasa atoh, bikul lima kusabab sagala rupa perkara yatajaddadu anu anyar terjadi lil muslimina kasapirang-pirang jalma Islam, di mana aya muslimin mendapatkan kebahagiaan naon wae, di mana aya batur ayeuna mendapatkan kemenangan dan sebagainya. Tah urang teh kudu nembongkeun rasa bahagia. Wabil khusus ka baturan beureunya sok panggih. Baturan naik pangkat. Alhamdulillah akang parantos naik pangkat. Selamat lah. Bahasa ayeuna makan selamat. Nuhun gitu. Mugi-mugi we sing aya dina kaberkahan. Ulina teh pan ngaduakeun kitu. Dan nembongkeun kebahagiaan kusabab segala rupa perkara nu terjadi di muslimin minal masari tina naon wae perjalananana kemudahan diringankeun kanuzulil amtor seperti turun hujan, kerusum halodo, ereng-erengan, pan patani mah ceurik eta teh. Ceurik patani teh. Tah turun we hujan, alhamdulillah mah hujan parantos lungsur atuh tiasa macul deui kitu. Lamun cai panana weuh keur nginum teh datang hujan, alhamdulillah gitu. Parantos musimna mata kuningan nya. Kolot mah lamun nanyakeun ka baturana anu beuseuh teu pangi teh sok nanyakeunna kitu. Usum naon di dinya? Ya. Mah usum naon nya? Usum hujan, alhamdulillah teh hese pepelakan. Nyering atoh, nyering bingah gitu. Nyata longsor. Nyata longsor, tong nyering atoh hari longsor mah. Nama kudu ngilu sedih justru eta mah. Warakhil as'ar jeung deui saperti etaeun non dimurahkeun. Aya mah sembako teh murah atuh ngiring atoh, aya mah kabeuli cengek teh, kabeuli cabe teh. Non deui saperti wa zuhurihim alal bagina wal kufar, seperti bisa menangna muslimin dina ngelehkeun jalma-jalma anu ngaberontak, bagin dan pemberontak, wal kufar jeung jalma kafir. Namun tema aya peperangan antara muslim jeung kafir, muslim menang, urang merasa bahagia, alhamdulillah gitu. Nah jadi artinya harus ikut andil dina kebahagiaan muslimin. Jadi ulah hare-hare mun batur menang kebahagiaan teh ngiluan terus sok sanajan teh kajauhan. Babaturan menang jodoh maka geus hubul teu kawinna teh misalkan. Alhamdulillah ayeuna mah parantos aya jodohna. Geuningan teu ka mana. Tuh. Bari umur teh pan geus puluhan tahun teh 40 tahun karek kawin. Awewe deui. Alhamdulillah gitu. Kersakeun teh jeung menang budak ngora di
Ya alhamdulillah orang memberikan kebahagiaan, mengucapkan salam bahagia. Kudu eta teh kaum muslimin. Asalna kumaha lamun ka kafir duka teh mah. Mengucapkan bahagia ke orang-orang kafir duka. Ya. Paling secara lahiriah saja, secara kemanusiaannya saja. Adapun karena kakupuran nama pan teu meunang ridho, teu meunang ridho karena kakupuran nama ngan ku sabab eta teh tatangga. Ya orang ikut andil lah dina mengikuti kebanon merasa intina mah henteu antipati lah gitu. Tetapi ada empati ke manehna gitu. Tapi lain berarti ikut-ikutan. Aya batasan. Wa alaika jeung sakuduna kanjeun bil hazani wal igtimami. Merasa sedih ayeuna mah. Biar mah ngerasa bahagia, ayeuna mah ngerasa sedih, ngerasa bingung bisa babima yang zilu bihim minal balaya. Kusabab aya nu lungsur ka muslimin nyata tina sapirang-pirang balai wal wabah ayeuna usum naon ayeuna usum wabah teh wah margasi ini corona urang teh ikut sedih ya kumaha atuh ayeuna ya cara ngikut sedihna ya bukan nama urang teh merasa prihatin namun muslimin apalagi seperti ayeuna wafatna para ulamanya itu orang harus merasa prihatin lah. Tuluy deui turun balai, turun gola, wal fitani, turun fitnah, bangsa fitnah. Ya udahlah kita bersedih hati. Gitu. Wa tawajuhin ilallah. Jeung buru-buru madep ka Allah fi ayang kasyifa dzalika anhum. Mugi Allah mukakeun itu coba di setiap muslimin. Buru-buru orang tengah dua. Mugi Gusti enggal-enggal ngilangkeun sapirang-pirang balai sareng fitnah. Nah, kitu. Ma taslimi sarta masrahkeun liqadaihi wa qadarihi kana ketangtuan Allah Subhanahu wa taala. Bari nyangakeun we ka Gusti. Mangga Gusti da ieu mah langkung saeta ya deui walti Gusti. Laisa fil imkan ajad minal maujud. Dina barang mungkin mata aya anu langkung sae batan anu tas bukti. Kitu urang ngaduakeun mugi sing dianggal-enggalkeun diangkat eta balai eta coba jeung masrahkeun sagala rupi urusanana ka Gusti Nu Maha Suci. Eta akhlak anu hade. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saestuna parantos kadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhanana malam yahtamma bi amril muslimin. Saja manu tidak merasa iba, merasa ragu, merasa bingung, merasa susah bi amril muslimin ku urusanana jalma muslimin orang-orang Islam. Falaisa minhum maka lain ieu jalma teh ti golongan muslimin. Ya atuh. Kalau tidak ada empati terhadap muslimin berarti bukan orang Islam. Gitu kan? Teu aya rasa iba terhadap kejadian anu tiba ka mukminin berarti urang teh lain naon. Minimal harus orang ikut naon ngaranna teh ikut bela sungkawa lah terhadap muslimin. Wa qala shalawatullahi alaihi ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minina ari perumpamaan jalma-jalma iman fitawaddihim dina saling kasih sayangna wa ta'atufihim jeung dina saling mikaulasna eta mislul jasadi atau masalul jasadi seperti jasad al-wahidi anu hiji.
ya ke kelompok jasad urang. Kumaha idza staka minhu udun, di mana-mana satu anggota mengadu mengeluh urang teh kakereut curug nu kakereut nama mengeluh tepira curug bari saeutik tudahi lahu sairul jasadi bil hama wasah, maka sakabeh tubuh sakabeh anggota merasa bela sunggawa welah kamanehna ngarasakeun kana panasna jeung kana bangkitna merasa matak nu kacepetna mah inung non cingir suku tapi anu merenyengna naon biwir gitu padahal jauh tina biwir kana ramu suku kunaon sia make merenyeng rasa jauh-jauh kuring teh naon atuh ieu teh bela sungkawa kulan bela sungkawa. Itulah mukminin. Jadi mukminin itu sebagai bagaikan anggota badan. Mukmin jeung mukmin teh bagai anggota badan. Matak nu karasa ku batur kudu karasa ku manehanana. Artina ulah hare namun hare-hare mah teu da sigah henteu pisan naon. Nya we pisan perhatian pan kitu lin. Ulah hare-hare. Wa qala sareng adawu anjeunna idza asda ilaika muslimun ma'rufan. Idza asda di mana-mana ngabantuan ilaika ka anjeun sa muslimun seorang muslim ma'rufan kana hiji kahadean. Fajazihi maka kudu ngabales anjeun ka eta muslim biqabulihi kunarimana minhu ti eta muslim wa syukrihi jeung mensyukurina wa mukafaatihi jeung ku ngabandinganana mun bisa malas balas gitu. Lamun ayeuna barang seorang muslim mere bantuan naon wae ka urang maka ku urang dinaon buru-buru tarimakeun ulah diharekeun eta teh artina saperti gula jeung peutna sejiwa gitu. Fa illam takdir alaiha kumaha lamun teu mampu ieu teh erek males da teu mampu saeta barang bere ka urang ayeuna dibales ku naon urang teu boga da mangkaning kudu eta teh mensyukurina jeung kudu malesna eta teh teu mampu eta teh au kana mimang tawahasyahu al mukafaatu wa isuhul mukafa atawa justru ti golongan jelema anu memang teu layaklah ngabandinganana oge ka eta teh malesna ge teu layak atuh da urang mah alabatan sakieu ari eta bro-broan ka urang kumaha ngabalesna nya marena eta mah 50 miliar ka urang teh urang apanan teu boga naon cara jelema katabrak ari nu nabrakna teh jelema beunghar apanan di rawat ku manehanana teh nepi ka cager misalkan kudu dioperasi beak juta-juta nepi ka asa kasambung we hirupna teh kunaon malesna ya abdi mah teu boga naon-naon kitu. Teu mungkin ya. Kumaha tuh mun kitu fa alaika bidu'a ilahu. Maka wajib ka anjeun ngadoakeun eta jelema nu mere bantuan ka urang. Doakeun atuh ari geus ditulungan mah nu nulunganana doakeun ku urang. Kan bae teh kudu kadengen ku situ. Ya. Mugi-mugi atuh nulungan teh ku Gusti sing dipaparinan kaberkahan pan kitu. Eta teh kudu teh wajib eta teh. Waqad qala alaihi salatu wassalam ngadawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhanana lau uhdiya ilayya dhira'un au qira'un laqabiltu. Lamun kami diberi hadiah lau uhdiya lamun dihadiahkeun ilayya ka kami kitu ngahartian santri mah naon dhira'un suku domba
au kiraun atawa talapokna misalkan ya artinya hanya mere hadiah anu saeutik teh dibere katuangan ya cokor domba di batur mah diharapkan cokor domba teh murah tuh di urang mah pan mahal teh mun di urang mah mun dibere teh mah dibere oseng simet gitu lah mun aya jelema mere oseng simet ke urang teu beuki ge tarimakeun we tarimakeun lawan Rasul mun kami dibere ku barang teu sapira itu artina dahareun anu teu sapira teu matak seubeuh malah dibere permen hiji pasti ku kami ditarima walau du'itu ila dhira'in au kira'in lajabtu lamun kami diundang kedah ngaraosan ku barang nu saeutik ukur sikuna domba atawa kira'na domba kitu ukur sakitulah dibere sangu goreng diundang tuang ari pek ejeung alah peda ge geus buruk gitu misalkan Pak Adi teh nelpon maji dihaturana ya seja syukuran naon abdi ya kengeng teri ti mana sumuhun ti pasar teu seueur mung 3 siki ya teh abdi emut ka salira hoyong we karaosan gidi ge sampeurkeun ulah kieu teri saeutik bari 3 siki ngadon ateul melag nu aya tong kitu gidi ge ikhlas jadi dina suatu saat perlu oge ikhlas dina narimanya di mana dibere ku barang anu teu pira teh malahan pan ayeuna mah sok loba nu mere eta teh naon tulang hayam tong dihinakeun malahan ayeuna mah jadi gede hargana tulang hayam teh alhamdulillah anu ya tulang hayam katampi pisan pan ayeuna mah usum seblak abdi mah resepkeun kana seblak teh ulah dikieukeun para bucing dikaingkeun tong kitu tong dikitukeun itu waqala sareng dadawuh anjeunna manistana'a ilaikum ma'rufan sajama nu berbuat ka aranjeun yeun hade sawae nu nyeun hade ka aranjeun fakafiuhu maka balas bandingan ku aranjeun kabeh ka eta jalma nyeun deui kahadean keur manehanana fa illam taqdiru ala dzalika lamun aranjeun teu mampu kana kitu fad'u lahu atuh ngadoakeun aranjeun kabeh ka manehanana hatta ta'lamu sehingga aranjeun nyaho annakum kana sanyana aranjeun teh eta qad kafatumuhu estu geus ngabandingan geus males ka maranehanana kitu kumaha we carana lamun datang kebaikan balaslah dengan kebaikan lagi jangan ieu mah kieu air susu dibalas dengan air tuba kuduna air susu dibalas dengan air susu dan madu gitu jadi lebih halus eueuh keur ngabandinganana ge eueuh keur malesna oge gampang doakeun we hatur nuhun pisan bisa pemajikan mere air susu balas ku madu masyaallah gitu artina lamun mere kahadean balas deui ku kahadean lamun manehanana mendapat kesedihan maka urang oge ikut bela sungkawa wa qad qala alaihi salam sareng saestuna parantos dadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhanana mangqala liman asda ilaihi ma'rufan sajama nu ngomong kajama nu mere bantuan kahadean ka anjeun ngomongna kieu jazakallahu khairan gitu.
kurang teh omongan gitu jazakallahu khairan mugi Allah males kasaliraku kasayan deui malihan sing langkung sae gitu jazakallah gitu mun ngomong gitu faqad ablagha fis sanai maka sungguh manehna geus nganyakeun dina ngalem nu nyieun kahadean jangan dihare-harekan lah pokona mah nu nyieun kahadean wayahna kurang dinaon balas deui ku kahadean minimal di doakeun sok sanajan eta nu jadi kahadean ti manehna ka urang teh barang teu sapira cara jelema dibere barang teu sapira aja palai naon kuntung jazakallah gitu mugi-mugi ngabales kasalira geus kitu sanajan nu dipikeun teh naon kitu pokona mah sing hade dan itu adalah etika akhlak yang baik teh kitu akhlak nu baik teh kitu ulah diomongkeun teu ceureuh sia barang bere nu kieu teu pantes teuing tong kitu entong kudu nuhun we serba nganuhunkeun seutak-seutik nganuhunkeun gitu wallahu a'lam bissawab.